aya gerakan gitu Akang teh napas itu da loba ting udud jadi we ponok napas teh lain loba ting udud yang loba ting numere udud sakitu ge Kang masih aya teh Kang anu penting mah olahraga we kaul cunduk cita-cita laksana bari Akang olahraga teh ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya kantun mulus banglus gemleng katu salamet amin amin doa nu pamungkasna barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum fi khair amin amin ya Allah ya rabbal alamin jamaah ya alah ya Kang dek nyaket muning euy oh Akang bade ka itu nyanak muning teh Juragan Arjuna bade nikah nya sok atuh sing salamet salamet sing salamet di perjalanan ya assalamualaikum waalaikumsalam Kang oh hey ngimpi aing ye penting tadi oh gitu bakal mangih kejadian naon ye poe ieu Allah mudah-mudahan yap kararumpul kula hege aya naon lurat rere aya naon cenah dunungan uing euy aya kapreyogian rupina mah aya kapreyogian rupina mah enggak atuh sampeurkeun sugane atuh menang proyek ya mudah-mudahan deh mudah-mudahan we aing hayang gara boga modal we udah erek hayang gara boga modal anu gede lah hayang ilu berema ai bos Levis bagus aya Pak Haji Asep Wahyu Pak Haji Asep Wahyu ya Pak Umar Pak Haji Umar Pak Haji Erwin Pak Haji Dodi dek kadinya we nyekotan barang mah kadinya we geus aya modal mah asa gede kadaek jelema mah asa daek ikhtiar malahan ieu naon Neng Aluna kumaha kula Nek Pak Haji Erwin sareng Ibu Haja Silpa sumohon iring ngarojong iring atuh ka kulawarga besar anu sasatna ayeuna nu kagungan maksad oge SW Wasing sumohon mudah-mudahan sadayana lancar dina sagala rupina amin amin menang proyek jika na puting ieu oh tuh nuhun aya naon si horengnya euy si horeng naon di alam anu pinuh ku romantika kahirupan sumohon
ulah nguluwut jadi jelema ulah bingung ulah loba pikiran bingung nu penting mah ikhtiar sabab lamun ieu hate dibawa gering yakin bakal segala jadi penyakit oge nya ulah ngukut kan nyeri mending ngukut hayang sanajan urang ayeuna keur gering awak ari hate mah ulah milu gering heuh ulah kabawa gering urang Hai urang Cimareme ka dieu saha Kang Oman aya ulah warga besar almarhum Bapak Haji Jen semohon Pak kabeh CSS ka dieu sadayana Padede Haji Maulana ka dieu aya burukan nuhun Pak Haji Apong ya Pak Haji Adang bin Haji Ali aya Pak Haji Adang Haji Apok Sumpi Hararaji kabeh aya Kang Dede Cibabat ge aya nah irahnya tu aring naon hayang gerang ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima nya mudah-mudahan we atuh tahun baru hayang geura jarah aing teh ka tanah suci amin mudah-mudahan atuh ka Mekah apakah di Mekah langsung ke Madiun ka Madinah ai Madinah heuh ka Madinah ada dia ke joy ya ige kula ngigelan doma kitu tah ari keur ngadu domba nganerana teh ai doma geus ngaleos era jika boboto jika mantri barang kita melaksana Duh. Au. Duh. Hey, Kula. my friend and my brother. Everybody come here. Oke, Tak gendong ke mana-mana. Tak gendong ke mana-mana. Tak gendong ke mana. Mana?
Alah amin ya rabbal alamin. Muga Gusti nang dayungan. Kamana-mana dengan mamawa budak lem. Non. Kamana-mana dengan mamawa budak atuh. Oh nya kitu atuh da ieu budak teh aya ditinggalkeun di imah pasea wae jeung anak kucing. Bikeun ka indungna atuh. Hah? Bikeun ka indungna. Pan maot indungna teh. Na maot kunaon? Hah? Maot kunaon? Keur ngaramet ka bentar gelap. Ai budakna mah alus gomplok. Picantikeun eta budak bukna gomplok. Apa? Naon? Apa? Naon? Iya teh di mana mun di Syahor Jami, apa? Tuh. Nah. Ieu teh di naon teh? Bojong Waru. Di Bapak Haji Saipudin. Bapak Haji Saifuddin. Ari ai jalak harupa teh bulan mana, apa? Eta belah kulon. Ulah, itu buka kulon ka kaler. Morokan. Ayeuna ujang ancerkeun kayaknya hayang lalajo bola, apa? Engke mun aya Persib. Eueuh ayeuna. Ayeuna mah eueuh da ti puting. Kerbo. Kerbo aya deui. Persib. Ai Persib elehannya bahnya. Heeh. Elehan Persib teh jah. Patihna mah ai jadi tuan rumah mah atuh menang-menang 2 siki atunya mah. Atuh hiji ge Oh, lumayan. kahayang mah. Aya hese beureun kumaha? Da teu gampil men. Apa? Naon? Ujang pengulikeun baju, apa? Heuh. Tiriseun Ah, boga duit di mana jang? Minta ke Pak Haji Asep Wahyu. Eta ka Haji Asep Wahyu atuh. Tadinya ke Papa Haji Adang bin Haji Ali kayaknya. Intinya mah pakaian wanita, pakaian pria. Nyungkeun atuh ka Haji Adang. Hayang lepis ujang mah. Duh meniku keke eta. Oke ka Pak Asep Wahyunya jeung ka Pak Haji Umar urang minta. Eta teh bos lepis eta teh. Oh. Eta teh, aya abah mah aya kabawuhan loba aya anak teh di bajuan. Mun urang mah mang mentakeun atuh. Mau mintakeun abah. Heeh, engke tenang lah. Da mau burung masihan atuh. Moal burung mere. Abah, Naon? abah ujang hayang disunatan, bah. Eta ka Padede atuh hayang disunatan mah. Ka Padede rumah sakit Cibaba tukang sunat. Apa abah wawu jeung Pak Dede pepatah tukang sunat, bah. Di rumah sakit Cibaba. Era atuh ku si Neng atos di gusaran si Neng mah. Bukan teh. Ujang hayang di gusaran, bah. Sia mah disunatan lain di gusaran. Da lalaki atuh. Keda Kangjeng Nabi Ibrahim ge yuswa 80 tahun langkung. Mana yang mah 103 atau disunatan. Nah, ujang mah hayang budak kene disunatanana. Arah naon? Kayak geus gede, Geus gede. geus umur 80 tahun. Apa abahna maot meureun. Oh, ini teh ka batur. Ka batur atuh masa. Kata bagesel-gesel kana awi. Yang penting mah buntung we atuh. Abah, naon sababna? Kata ai riwayatna Kangjeng Nabi Ibrahim ada 80 tahun langkung. Ayeuna barudak kene disunatan teh. Naon sababna? Aduh eta nanyakeun budak nepi ka kitu. Abeh teh cager. Hayang apa meureun. Abah tere cager, bah. Heeh. Kolot geus wae. Aju kolot oge meureun sarua. We tere cager mah asa diobatan. His, ai budak kene mah uduh kene babari nyambung deui. Aduh. Ai geus kolot mah lila cager. Seperti umur ayeuna geus 40 tahun tuluy disunatan. Iya. Tak geus saminggu teh karek humapur teh ulin ka jalan aya awewe katempo bujurna teh ngagitek jo pudeg-deg we. Tuh renyah deui teh jang. Jadi hese cager. Secager. Da gede kahayang sia eta mah. Komo lalajo dangdut begitu. Kamu ningali kuta. Atawa meureunan karek saminggu meureun tuluy lalajo dangdut aya awewe nu gutak-gitek jo pelegang we. Pudeg-deg teh renyah deui. Wah, ira cagerna ira dipakena atuh.
Oh, nasok dipake anu kitu mah. Is. Eta ningali Geus umur 30 tahun nyaho. Dipake naon, Bah? Pokoknya nyaho yang keke. Ulah katutuluyan main bola. main bola. Bisi ningali kutang si Nyimas. Iya. Apa? Naon? Iya, ujang ayang disunatan, Bang. Kayak tenang lah. Ayo guys boga duit. Da lain ku duit disunatan mah ku peso. Apaan meureun aing teh kudu nitah. Para disunat teh Kudu ka ahlina, tuluy kudu mayar. Atuh ku abah kereutna. Teu becus. Diajar atuh geus kolot kitu mun eueuh ka becus. Bayangan sangsara wae maneh teh atuh, Bah. Nah, kakolot. Saya mah. Baik ada kagablag. Ya banyak. Ari mah teh ka mana, Bah? Maot. Ai maot teh naon? Maot teh dicanak ku Allah. Kudu kagungan. Oh, jadi aloh bogoheun ka mah. Nah, sia teh Disajajarkeun jeung supir. lain bogoheun dan nu kagunganana. Urukan Allah teh RW geus itu. Ari ayeuna tuh urang ka aloh atuh yuah. Naon? Hayang panggil mah. Allah mah teu kuku cicingna. Sia teh kabina-bina teuing ngomong teh. Bukan boga imah urang. Allah teh teu dikulon, Teu di kulon, di wetan. teu di wetan, Atuh di kidul, teu di kidul, di kaler, teu di kaler, di luhur, teu di luhur, di handap. teu di handap. Atuh nanaonan aloh teh kikituanya. Ini ngaran teh sangsara apa? Saya bingung anu neangan atuh. Teu boga alamat. Si belegu abang bebenyit. Disajajarkeun jeung manusia. Dina kateranganana ge deuleu tong mikiran aing cenah sia mah. Ka urang teh. Moal nyaho pikiran mah makhluk aing we. Sararea gitu teh. Urang mah urang mikiran reungit oge tuh batur bala leunghar. Reungit. Heeh. Abah eta aya nu cecok nu muru bagong lain. Lain eta teh nu pasadek-sadek. Sadar. Bapada hayang dihareup. Heeh. Abah, Naon? abah. Naon? Naon cenah teh meuli calemeng Ujang hayang motor, Bah. Nah, saya teh meuni lahuta teuing kahayang teh. Kaya kos jelema beunghar we. Atuh sing saya teh hayang balon atuh udah budak kene. Baju geus teu kabeul. Balon-balon ning bareto ge sok dipake ku abah. Naon teh? Ditiup ku ujang ulah. Kondom eta mah belegu. Kondom. Nah eta nu nahan di mana wae atuh. Nu na kondom na malang dada buku ka pagi. Iya. Abah, Naon? hayang motor, Bah. Kita kolot betul. Sia teh kudu geus gede ti 17 tahun ka luhur pek. Kudu boga SIM. Kudu boga SIM naon? Hayang motor. Duit di mana aing? Buru-buru abah ngiridit, Abah. Ngiridit uang muka di mana goblok sia teh? Geus teu kuat Beli maksa. Abah, Naon? buru-buru abah. Gablek duit di mana siapa gua ada motor teh kurupuk. Burukan per. Hey. Naon basuh? Naon teh sia murucut kana tongong aing? Kita tadi aing ngomong ke hayang motor teh. Hayang modal menurutnya budak teh. Atuh nah sia nyebut ngiridit we teh. Iya, beteng uing ngiridit. Nyalingit goblok sia teh. Nyaringit. Alah tongong aing kapodolan. Bawa ka cai gitu. Enggak atur di si mamang waktu sebelah. Diterima. Aya naon teh? Nah, sia teh ngomong teh. Meuni hohoak atuh. Ngomong teh meuni hohoak.
Mas Wegang. Aya naon Gusti? Tenang. Mun teu ninja kena patokan sia mah. Kumaha aing atuh. Diuk. Itu cengor wae. Lain-lain kau nawi bangsa barat kita barang. Ay, sapi keresain naon Gusti? Tenang. Di harapan dulungan teh kasih makan. Di harapan dulungan teh kasih makan. Lain-lain terjadi. Eta lupa. Ngahacurkeun semua faktor Gusti. Aya naon ieu teh? Tenang. Tenang. Pinang naon? Tenang, goblok. Kendang naon? Kendang pencak. Tenang. Ulah gurung kusuk. Naon keur main layangan? Benang eta mah teh ieu mah tenang, tenang. Apara? Aya naon kelanan. Kelanan tenang heula. Oh, Naon nya? Sia diuk. 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 Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon nu maot? Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot belegok. Diuk. Naon panyawatna? Saha nu maot goblok? Itu cenah maot, urang mana maot. Nah, Gusti teu ngabejaan ka abdi. Da saha nu maot tuh dengekeun. Naon panyawatna? Teu maot. Teu maot tuh dengekeun. Di mana dikuburna teh? Teu maot anjing. Nah, aing mana amak-amakan? Teu maot. Heuh naon panyawatna? Aya keneh. Liper. Coba saya tahu mah. Da enteng atuh penyakit liper mah kututut. Nyaho aing oge penyakit mah. Asal daek. Ieu mah daun nu maot, kututut. Asal daek leukeun ku eta. Teu kudu make jeung biaya asa daek newak, ngan newakna ulah dibom. Kari nyokot. Eueuh nu maot goblok, eueuh nu maot. Kututut. Kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun. Da eta mah kari nyokot. Eueuh nu maot goblok. Kari nyokot. Ulah dikepung ngalah tutut mah. Bahaya dikepung mah tutut pamorokana teh jola leungit teh. Ku sorangan kari nyokot ada. Eueuh nu maot. Ku tutut. Sadiakeun deh boboko lantang keur wadahna geus diuk diuk tutut da moal ngagarapak tutut mah beda jeung newak hayam jadi maotna teh lipernya geus teu maot da tutut ngediuk. Oh, atuh pantes sia mah nepi ka maot aya ku tai mah. Anjing. Kabina-bina teuing jate diuk. Geus diuk. Di tukang atuh. Di tukang. Di tukang. Please sit behind. Wow, please behind. No. Belakang, antri.
sorry. Belakang. Tutut. Tutut teh anger kamu.
denawa samia merbayaksa bendera kingkang merbayaksa wonten ing waringin pitu detia kalawin sagni ngahaturanan balad-baladna anu ngajaga di ieu waringin pitu siap kahararepeun aya badamikeun aing gahacurikeun si Mbah Baktos heueuh nuhun kututut lain kumaha kadeng kututut kumaha kadengena jadi kurang sing percanten untuk kututut ku cacing mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh bulan Gusti cing aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing ari soalna mah kitu pokona dina danget ayeuna mah keun we ku ieu tah naon-naon oge di mana-mana salira bade syukuran ka dieu keun beda urang prakarsaan nyanyi na ku abdi naon maneh bisa nyanyi gitu sakedik oh percanten kumaha nyanyina hei seniman kututut sia teh naha makanya ku seniman kututut sebenarnya mah kadenge meureun saeutik biasa kadenge bener teh hawar-hawar ngadupa kana ceulina penting tadi aing ngimpe naon Gusti ngimpe naon ngimpe naon teh kaharti mun cewek werjil hari halis ngimpi karageragan bulan Sapasi atuh raos eta mah laguna ge bulan Sapasi nu aya di Singapura jauh-jauh bulan Sapasi di dia ge asok aja Allahu Akbar tah air rag-ragna teh kana lahunan tak gede uluh malah kitu keur merong aing lah kadina lahunan aya bulan Sapasi atuna hajo datang we bintang 2 celek dina tak-tak aing eta bintang jeung naon tah impian mode kitu tutut bade dikulub bade digoreng daraos atuh cager tali per teh nikeuleuh teh ka si ieu ieu ai saurna mah Gusti bakal naik harkat darajat bakal naik wibawa numutkeun dina paririmon ditempo teh dina paca PC eces dina paca pici sidik bakal naik harkat darajat muhun ate nabi syarida teh bakal naik delman naik darajat naik delman naik naon naik delman naik darajat kuturut aya ke kota naik dina istimewa di muka duduk di muka tek nong dok tek nong bina-bina teuing sia teh boga ada kuat dari kana roces manja sia kudu ku keong tutut
kumaha dedek Daya ya. Anu matak wayahna sararea. Bisi ieu mah bisi. Bisi ke kaharep aing naik darajat. bisi naik pangkat Mangih milik wayahna maneh sararea. Tuturkeun langkah paripolah aing. Sanajan urang wujud diu awak buta diri terhing reseksi. bener Tapi urang teh kapandeung dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil. Nyaeta sampurna dina jeroning sampurna urang teh kagolongan jin. tuturkeun tapak Boh di jin, boh di manusia dua-dua. Aya jin Islam jeung aya manusia Islam. Aya manusia kafir, aya jin kafir. aya di manusia aya. Tak urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia. Ngimam teh manusia anu arariman. nginuk teh kadinya manusia Gusti abdi mah dugi kadangan ayeuna can ngarti. Naon salat? Gini sto salat teh abdi teh sugan aya nu mere beas da eueuh. saya pada kalau saya yang Sia mah komersil mah iya salat ditukeurkeun jeung pangabutuh. Kudu ikhlas dulu. Nya naon maksudna ieu? Eueuh tugas ti dituna oge laksanakeun salat tapi adegkeun salat. Naon maksudna diadegkeun? Itu tingali batur mah geus ngadegkeun tower. Jelik tower salap dalap 180 derajat sanggeusna diadegkeun tower pan teu hese hubungan ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo na telepon eta teh lagu kabogo jauh sih boga kabogo deukeut kahalangan ku jalan raya. Tapi apa itu bingung kali turun tina janela. Tatanggana mereka pokoknya tete. Buka kabogo goreng patut. Rupana teh meniru sak. Disamper ku si ayah. Disamper ku si ayah. lu gitu udah klip ngaranna Aya. Geus. Gitu ya. Wayahna sarareanya. Bisi aing ka bisi ieu mah bisi meunang tugas deui ninggalkeun ieu tempat pek tuluikeun. Sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh. Aya pusi naon? Tingali aya jelema kade jangkung gede. Pusi aya jelema aling-aling nyingkah. Syah Sampurasun Rampes Gusti kade sia api-api teh nyaho lamun nanyakeun harta kakayaan di tempat mangga Gusti datan nirata ngademan ewo pakulingan datan nira